Urang jadikeun ieu kasempatan secara khusus pikeun urang naon napakuran kana sababaraha hal, khususna engke urang ditunjuk sareng dipiwarang gitu ku agama urang supaya urang teh sering mikiran diri gitu, tapakur. Tasata acan ngeunaan tapakur diri, urang ngaguar heula 5 perkara anu jadi tujuan urang atanapi sasaran urang mikir gitu, berpikir. Urang teh kudu ngemut naon wae gitu tah. Intina kan urang teh ku Allah dipaparin nikmat nyata nikmat akal. Tadi antara nikmat akal teh nya kedah aya naon kewajiban urang syukuran pan gitu. Tah syukuran kana nikmat akal teh ku cara dianggo mikir, tapakur teh. Tah patarosanana naon wae perkara anu kudu ku urang dipikirkeun. Dan unamina manusia mah hirupna kan ku mikir gitu. Lamun jalema teu daek mikir teu pati hirup teh gitu. Mata lamun jalema kurang mikir nya semet kitu we gitu. Gitu. Lamun jalema nu teu bisa mikir pan teh berarti maot secara karya gitu. Kabisana teh ngan saukur seuri we meureun sisi jalan gitu. Dauh Imam Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani, aya 5 perkara anu kudu jadi tempat urang berpikir. Naon? Anu kahiji nyaeta at-tafakuru fi ayatillah. Berpikir tapakur dina ayat-ayat Allah. Gitu. Jadi urang teh bilih aya patarosan urang teh naon sih kudu mikiran naon dina kahirupan ieu teh? Maka nu kahiji waleranana urang kudu berpikir alias tapakur dina ayat-ayat Allah. Pokona mah teu meunang henteu, teu daek pokona mah nu ngaranna hamba Allah mah kudu daek mikiran gitu kana ayat-ayat Allah. Ari ayat Allah teh secara garis badagna aya 2. Aya ayat anu tertulis anu disebut ayat qauliyah teh ya. Nyaeta dauhan Allah. Anu aya suara aya aksara beh dieuna. Atawa anu sateu acana anu disebut kalam maddul. Al-Qur'an pokona mah ayat dauhan Allah lah pokona. Eta anu kedah kurang diemutan teh. Oge ayat-ayat Allah anu terlukis atanapi ayat kauniyah, ayat bersifat fenomena, baik fenomena alam atau fenomena kehidupan gitu. Jadi hadena seorang hamba diantarana teh ditangtukeun ku eta teh dikamanakeun pikiranana gitu. Urang teh ku Allah dipaparin nikmat akal ulah nepikeun ka teu dipake ngemutan kana ayat-ayat Allah nu sakitu parantos jelas gitu. Dina Al-Qur'an parentahna teh seueur geuningan sindiran Allah teh. Afala tatafakkarun, afala taqilun, afala tubsirun. Nah maneh teh teu mikir, nah maneh teh teu boga akal, nah maneh teh teu daek naon ngimpleng gitu tah. Nu paling populer dauhan Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Saestuna dina penciptaan langit, penciptaan bumi gitu. Oge dina bergantina siang jeung wengi eta teh jadi tanda-tanda kakawasaan Allah. Tah terus deui diantawisna teh urang ngemutan kana ayat-ayat Allah teh urang teh memang tertuntut keur memahami kana dauhan-dauhan Allah anu aya dina Al-Qur'an teh gitu. Salaresna mah gitu. Eta. Jadi kudu aya mangsana urang teh ngaluangkeun waktos, ngaluangkeun pikiran, ngaluangkeun tanaga, upami peryogi mah gitu.
keur mikiran dauhan Allah naon sih eusina gitu. Ulah nepikeun ka ieu ulah urang ngukur gitu kana tuntutan ieu dauhan Allah ieu sareng ieu naon bag-bagan anu ku para ulama ditangtoskeun. Lamun urang teu daek coba memahami kana dauhan Allah anu kadieuna disebat Al-Qur'an teh ya gitu. Urang teh jigana asa kumaha gitu, asa teu pantes we kitulah gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala teh anu nyiptakeun urang terus panginten ngabekelan lah cek bahasa urang mah, ngabekelan ku dauhanana yen urang teh hirup teh kudu kitu, kudu kieu, kudu kitu. Lamun keur ibadah tah kieu aya dina Al-Qur'an. Lamun keur muamalah tah kieu, lamun keur urusan ngurus nagara tah kieu, lamun keur urusan naon deui pernikahan dina Al-Qur'an tah kieu, urusan patekadan kieu da. Tak Allah teh nitah teh tah pikiran eta teh kitu. Pikiran kumaha supaya ngarti anjeun teh beh bener patekadan teh gitu. Gitu. Ayat-ayat Allah teh pikiranan urang sadaya. Gitu. Wae urang teh ngukur diri urang gitu kan. Gitu. Jigana teh asa heueuy tebih gitunya gitu. Gitu. Bujang-bujang ku bisa memahami kana dauhan Allah pan urang teh kitu nya. Karek ku macaana ge masih kena uga euge pan urang teh kitu nya gitu. Palabah dinya nama aya nilai khianat, urang teh nilai ini memang khianat gitu. Allah Subhanahu wa taala gitu. Nya coba gitu. Allah teh papatah gitu cek bahasa urang nama. Urang rek dikaduniakeun teh dipapatahan ku Allah teh dibakelan. Dek hirup ka dunya siling teh gitu. Tuh ayat tungtu nanti kami gerak sok gerak guar si ngarti gitu Arya tadi buka-buka acan gitu gitu ya gitu sok kadang-kadang mah dipakai gaya wungkul gitu kitab Allah teh gitu dipakai mahar mas kawin gitu dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan mushaf Al-Quran dibayar tunai semat dinya we gitu nama urang mah pelajaran urang mah eta gitu nya eta ulah jadi simbol wungkul gitu nya ulah jadi simbol wungkul tapi nya intina tugas urang teh adalah memahami ayat Al-Qur'an makana salarasna dina kondisi urang anak kumaha wae ge kadah aya ikhtiar we gitu hayang ngarti teh kana dauhan Allah teh gitu. Komo di zaman ayeuna teknologi anu semakin canggih semakin terbuka di mana Al-Qur'an teh teridu dibabawa ayeuna aya di nu HP gitu aya di nu HP gitu tiasa dibuka malahan kedah nama urang teh kedah nyiptakeun hiji kaayaan anu bisa ngadeukeutkeun urang kana Al-Qur'an jadi lamun gaduh kabiasaan urang kota gitu nya di bumi enjing-enjing bari nyuruput kopi, bari nuang gorengan tehnya bari sarapan teh bari maca koran, ditambihan maca Quran gitu. Mun perlu eta Al-Qur'an teh sok simpen di sababaraha tempat di bumi urang teh. Al-Qur'an tarjamahna we gitu maksudna teh supaya urang teh belajar memahami kana naon sih dauhan Allah teh eusina gitu. Di ruang tamu sok simpenan mushaf anu bisa ngadeukeutkeun urang kana Al-Qur'an. Di kamar gitu sok simpenan deui mushaf di mana deui di ruang TV sok simpenan Al-Qur'an di dinya keun simpen we heula keun masalah macana mah heulana gitu sabab kadang-kadang hal sederhana kitu teh pan ari katingali teuing mah kitu nya piraku gitu aya jigana teh meureun pancingan kitu urang teh keur maca Al-Qur'an gitu gitu nya gitu di dapur lamun salagi dapurna bersih mah teu aya masalah simpenan we gitu gitu segala penjuru di bumi urang teh simpenan gitu gitu ngaluangkeun waktos gitu sadinten gitu astagfirullah sadinten atuh naon sawaktos lah dina sadinten teh gitu ibaratna urang teh lamun guru mah biasana teh sok aya tugas maca ieu buku ieu baca buku itu baca tinggal ditambihan gitu. Jadi aya hatam teh hatam bacaanana oge aya hatam urang napakuran kana eusina dauhan Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua
kudu urang tapakur teh fi nikmatillah dina nikmat Allah. Hiji mah dina ayat Allah, nu kadua dina nikmat Allah. Nikmat Allah teh kudu kurang ditapakuran. Di samping kudu kurang ditampi, ditarimakeun, disyukuran, oge nikmat Allah teh nu paling pangheulana malahan kudu kurang ditapakuran. Jeung moal beak-beak, moal saep-saep urang napakuran kana nikmat Allah. Ulah wae tebih-tebih lah anu aya dina diri we kitu. Dina barang tuang, barang leueut we kitu. Urang makan semet ngalebetkeun tuangeun kana baham urang. Proses salajengna urang mah teu apal-apal singpan gitu. Kumaha ieu tina tuangeun prosesna jadi tanaga atawa jadi getih, jadi tulang, jadi daging, pan urang mah teu apalna naon. Kureun narima teh nikmatna kitu diraos nanti kitu. Berejeung sakapeung mapan urang teh sok loba dolim kana awak teh kitu geuningan. Geus puguh loba panyakit gering gitu der gitu. Hayang dahar naon gitu perkara nu jadi pantangan teh gitu. Gitu. Nikmati Allah Subhanahu wa taala gitu. Berejeung salami urang nampi nikmat teh anger we geuningannya gitu. Maksiat jalan. Nikmati Allah mah teu eureun-eureun ku urang katampi gitu nya. Gitu. Matak pantes Nabi nyebatkeun at-tafakkur khairum min ibadati sitina sana. Sawaktu we anjeun tapakur eta teh leuwih hade tinimbang ibadah 60 tahun. Hanya orang perlu meluangkeun waktu lah dina sadinten teh gitu. Setiap dinten teh kudu aya urang teh merenung teh nikmat Allah teh gitu. Da lamun teu dibarengan ku kitu mah moal ningkat keimanan teh. Najan ayeuna maca Al-Qur'an ceuk paribasana sadinten gitu dihatamkeun gitu. Dari semat dibaca wungkul hurufna mah teu dikurang ditengetan. Ieu ayat nu tertulis gitu. Ieu mah anu gampil we gitu. Nu teu kudu ngadaguan urang apal kana huruf hijaiyah gitu. Nyaeta napakuran kana nikmat-nikmat Allah nu kurang parantos karaos gitu. Gitu. Matak Nabi gitu kan nyariatkeun ka urang sadayana gitu. Bahkan Nabi kan ngalaksanakeun nu disebat ujlah teh. Ari ujlah teh ngasingkeun diri saheulaanan ti manusia. Saneskeuna naon pentingna kitu teh da ngaran-ngaran jalma geus ngarumpul teh. Kadang-kadang sok timbul we kitu nya rencana kababawakeun naon teh peunauna mah kitu geuning. Kadang-kadang keur naon cek bahasa budak ayeuna mah gabut cenah gitu. Eueuh pagawean nganggur keur nyalse gitu pan bingung ieu teh naon nu dilaksanakeun gitu. Tapi lamun keur ngarariung kieu mah sok aya we kitu inisiatif hayu urang naon gitu. Tah aya kedahna teh ya tinggal ku urang dikondisikeun. Mangsana dina sawaktu-waktu anu ku urang dilaksanakeun teh aya urang teh keur menyepi tina kahirupan manusia teh. Sok tapakuran. Ulah tebih-tebih anu aya dina diri we kitu. Ti kawit urang ayeuna aya di jero kandungan gitu. Teu usaha teu naon, teu aya tukang bajigur, tukang baso tahu dina jero beuteung indung teh tapi teu weleh we geuningan urang teh salamet nepikeun ka ayeuna gitu. Gitu. Eta dina nikmat Allah. Gitu. Terus dina nikmat Allah teh engke ku Allah Subhanahu wa taala teh bakal ditagih, Pak. Dina surat At-Takasur geuningan ayat panungtung. Sumalatus alunna yauma idin anin naim. Maka aranjeun kabeh bakal ditanya tina setiap kanikmatan gede, kanikmatan leutik. Sargot cai amis nu ayeuna ku urang dileueut bakal ditaroskeun tina pertanggungjawaban tina eta nikmat teh gitu. Gitu. Pan gitu. Nikmat teh gitu. Kau mau tos ngariung di ieu nya di masjid ieu pan gitu. Pan warag wae di masjid ieu mah. Kau malam Jumat mah teh. Hati-hati di balik eta kanikmatan teh bakal aya patarosan ti Allah. Tanaga tina sangu koneng tah malam Jumat dipake naon dan begitu tah. Tanaga tina nasi bungkus gitu. Jadi di balik eta kanikmatan teh bakal aya patarosan ka urang sadayana gitu. Lamun kurang teu mikir gitu mah da moal teu ngeureuh ngimutan gitu. Moal kapikir da.
Jadi memang gitu, hidayah teh kudu dijemput, kanikmatan, keimanan gitu, eta teh bakal nikmat, bakal bertambah di antarana teh nya ku cara urang naon berpikir, tapakur. Penting tapakur. Gitu. Mata kena disebut lagi dina Al-Qur'an kan ulul albab teh. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Jalma-jalma anu dikir ka Allah, berpikir ka kawasaan Allah. Qiyaman nalika ngadeg, wa qu'udan jeung nalika calik, wa ala junubihim nalika ngagoler. Pokona mah ibadah tapakur teh ibadah gede lah pokona mah gitu. Teu kudu make modal, hanya orang tinggal ngahuleng menyepikan diri tina kahirupan manusia, buka heula ku dikir atau ku naon sok gitu. Merenung gitu. Gitu. Merenung gitu. Ngadoa ka Allah. Eta teh ibadah teh, tapakur teh pangna kalebetkeun ibadah anu ageng sabab kalebetkeun ibadah batin. Naon pangna disebutkeun ibadah batin heupan teu katingali teh. Teu katingali. Teu katingali rupana, teu katingali rupa pagaweanana gitu. Tapi sebenarnya eta teh keur ngalaksanakeun ibadah anu gede tapakur. Langkung hade tibatan sawaktu gitu tapakur langkung hade tibatan 60 tahun ibadah man gitu. Da sadayana oge deui amal ibadah jadi aya hargana teh upami dibarengan ku tapakur.